mataku Kakang Semar buktikan kawan rupai kabarara jeung tibatan bolak-balik ka Mekah 5 genep balikan mending bagikeun ka fakir miskin. Da wajibna mah sakali. Kadang-kadang lain dek ibadah dek jual meuli kaituna. Cing jadi haji mabrur. Tunggu. Ulah tepi ka haji mabrur. Da rupa-rupa geuning haji teh nya kan. Tunggu. Aya haji Wahyu. Naon hartosna ka Mekahna pada sawahna payu. Anu bakal diperiksa di yaumul jannah di akhirat ke para pemimpin dipentak pertanggungan jawab dina urusan angonanana. Leus. Ya. Alam tersantum dina kitab ieu dunya di alam dunya bakal ruksakul leungeun sasatoan. Sasatoan tenapi sato. Ai sato mah pugu muning, marmot, kelenci, doma, sapi, babi, bagong. Dupi sasatoan. Sasatoan mah bobodoan, buktina jelema. Takdir perjalanan pelajaran kerara nyenpek nyangan gawe diri teucing pisang ngasuh ngangun sato-sato. Pek pelajari aya kene kebon sato di Nagara Widata kantenan aya agung ieu teh sararupi sato aya kabayawak tumila aya pagina bisa lamun napus digawe di ngurus sato di kebon binatang aya mandi kirang karyawan tak eta teh diajar ngurus ngangon sato. Tadi mana aja jadi pemimpin, mimpin manusia, mimpin rakyat, bedakeun kumaha bedana manusia jeung kalakuan doma. Ya bieu dunya teh geus pinuh ku gamar jiga manusia di jerona doma, sapi, bagong. Doma tiba. Sakitunya geus pinuh ku seung-seureunna. Dan di mana yang menyerang tiasina hidup kudu singgil. Pertahankan jaga tuange yang masapat. Belanana lungtik kaganahan cikit saka nudet barontak. Tete balada teh buta ungu. Ai buta teh poek. Ngan pelajari itu ilmu sajati ajar heula dina istilah hirup nu hirup jeung kahirupan. Naon nikmat kudu disurupkeun hirup. Nyaah anak-anak teh ku hirupna sanajan nyaah ka anak lamun maot nadek dikekelek wae 5 genep poe teu dikubur-kubur naon sawana nyaah ku hirupna cing nyaho kana hirup manusia geus nyaho kana hirup yakin bakal teges kana kahirupanna upami teges kana kehirupan bakal panggih jeung urip naon urip teh rezeki saeutik disyukurkeun tegede sahab dogo timbal ceung atuh nyanggakeun supados teu kauningan sinangling ulah kauningan juragan Gatot sareng Gusti Abimanyu tuh di tempat yang tapakur dinya aya lawon pek pake beberkeun kana sirah cenah moal yen wawuheun dogo timbal mangano mangapa balik mana ditukang dan neralumun ruwiwit wilayah nerama itu pada malila pira make pergos abi mah mana ya sangu poe rapang penting betul wah kata sarapan air di mana wae akan teh ya paingan teka jero gitu we lang-lang lili jaga anak alhamdulillah hari
karuhun cing aditi mangkarna aya karuhun teteh mah tempo dulu cisocana ngagarendang jadi duriat nama gedekeun pejuang seni teteh kula resep jeung duriat mah gedekeun dengan karasori reyot karasori malu subareng deui moal katureui ku umur euy yang kitu akan Tuki kolot cepanon geus leuwih ruam ceuli kurang denge atas lamur bujur ngaborobot terus ayah gede kene sakit be heunteup boson belegu bodoh beli mata kade ning ngadepan kolot cing hati-hati euy panjenengan si kopi ada anak kayaknya bapak kemana? Dengan dedek dahar ke dapur nah eling ke anak dan itu kalau yang kita ke dapur kalau bego air lapar masuk-sok atuh akang ibu saha abi tadi kaji robot udang kalau kita di sauran mau cuma patahan akan baik bapak bosan emang adanya agama terus emang pagahan bener makan kurang tapi pakai kolot penting mah penggunaan ada sesuai mana raja darah itu dipras jeung prak mah da bingung da prakna nu penting ini pikir mah bener teh kan gawe geus ka biasa teh euy naon kan dipentelan icuk tumikeun icukna teh tina pipa da bijuai wae nah pira itu kieu na tina paraon doh tuh geuning doh dan bulan jangan perang rasakeun nah bakal aya nu wawureun moal kali belajar namun sato kalimat bere akan leceh-lecehkeun bere juga bagian berdos hari kelapua seperti mah ulah aya nu wawureun kai naon saomna sieun panggih jeung nabi ai lain kali kelapa saya buat tiga song-song Pral geura lumampa barengan Kang Semar sumu tapi ulah dibarengan di kebon sato ka Kang Semar macing bisa nyiliwuri asup ka jero sabab ieu teh kicaka teh leuwih wanoh leuwih ganas nyaho ka situasi karaton lares toel para putra Pandawa bantu eyang nama Sapati lamun bertindak berontak si kicaka udang gitunya daud cuma mana dupi perkawis ongkos aya wae ngarewas teh untung aja anak pun jangan nah ada ramang sadaya aya pagesno sabar makan pulang sabar makan sabar wae nuhune sehat irung mulus nuhune kurang sehat wae ari akang kumusna irung ge syukur ka pangeran dah hese nangan bangir model kuring hese bener manis bangir manis oh sejapati manis teh yang nyari nanti bapak di permeswari lain guys dinya kan bahaya usilan di ulah deket kawikut ya mau dompet beragam rumah pacung rumah kutos didoakan kue yang cing sukses bela Masrapati bela Panawat nuldek nggak istilah dega jajah tiastina kasempetan ke bakal datang ieu teh gila nasiudana teh ku kicaka lamun kicaka paeh astina datang ngajajah kawinata udang deui Panawat pek bari ibadah berjuang dina nanomkeun jiwa demi kamardikaan sae Aldo dua marengan pan bade
kayak itu banyak yung sudah setipar kuneyan marengan rumah ada hati-hati was kita ikhlaskan karena maha suci ayo wa mangati payo Naon wae pakai Allah. tadi kasih cepot begini kerokowiku lapun tak PPR Isi karena keulah segala disuhun ke. pesantren mereka akan ngasuh cing jujung akan rahasia seraruki naon sempengangkan mar menyemarkan datna Allah akan nyamarkan dunia ia bakal nangtungkeun syariat kumpul hakikatna akan lebih tinggal bere ajaran Gatot Kaca naon hirup naon kehirupan Ulah disumput-sumput wae buat teh. Palna syariat budak kudu disunatan bersih tina najis sangka nenteng ibadahna naon sabab mungkusan nu suci Laras kabajuan sakitu sumu mana sumu mana tuh nah sumu ketiga sepuluh kali. Bang ongkos ada jaya ojek itu masuk sana seta kejadian asalnya dataran dengan itu berapa itu ya keren HP itu kabar udah HP kan itu kolot maulah nyangsangkeun kabutuh jeung kasenangan karena duit diajar tunggara di dunia ukur saliwat Dikitukan bawa teh ake kokata. doain itu pembawaan deh ake kok Naon ulah teret wae atuh. jangan bapak ngomongnya begitu tadinya guain Naon sih? baru ulah itu entah-entahnya Ya ulah. maka aja yang mah dendam lain Ulah cacaraman bari lagi ke sepuluh. oh iya gurasun rampes Tenang mat we. cager bos mana tadi oke Tekan wae sekarang. Beren kadenge pancen di pasar oh baik mana yang kudu singkir nama kayak singkir yang ngadu Ya, siapa mau ngomong mana teh? ibadah ke pangeran ngomong ibadah aja naon Mau pikir saya. toat semua ayat nangtukeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sabihatosna teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kadawa keur ibadah matak maneh kudu ibadah eta mah lain parentah nah ayat nu bieu lain parentah Batu batu siapa? dengekeun teu pati-pati Gusti Allah nyiptakeun manusia kadawa keur ibadah sun lain parentah nama ebrehan nama ecesan naon maksudna pangeran gitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-patinya kami nyiptakeun kada bati keur ibadah karek parentah karek ebrehan can parentah karek na foto Benar. nganaon ibadah toat nurut karena hukum wujudna toat iman jeung takwa rupi iman percaya ai takwa pakaianana hati-hati risih sungguh namun hati-hati jeung risih takwa awanana abdi jelema miskin nah agan teu hati-hati teu risih namun abdi kurang dahar di jalan Bisa. hasilai makana kebutuhan wae ada sholat oge nangtung namun teu make baju moal nangtung Bisa. lalu oge da kudunya atuh terus yang mana nuhun wiridan terus sholat terus di masjid terus usaha itu betul ngongkrong semua khusyuk sholatna oge Benar gitu kau. yang penting mah isi betul sholat oge isi pesa pan bapak tadi nyaurkeun naon nu bade uruskeun teh kapan zakat
pada haji dan dinya loba anu babari duitna anu nguruskeun salat ieu untuk make bunga pengkong nentukeun ayat ngajak debat butuh mah butuh we silaing lamun debat nama kami mengaji ulama sia manteu kajang ngaji da pentingna mengaji niskeun digamping ngaji kitu bae boleh dina bahasa Arab kapan kedah bener makrojna tawidnya itu dieuna tajwidna segala rupa bakal bener hakina bener tujuanana nya kitu kayak kata tanah jinna iman teh cing bener ngajina ai ngajina geum dipek ketemu deui ku lain bieu makroj da main eta sama maca ai teh silain ngaji teh naon ngaji niskeun tekad ucap lampah geus jadi upar eta ayat pangeran kana hate geus meunang kasenangan ngabacakeun eta ngan di dunya teh aya macam masuk bae ngadaharan kulhu jeung Fatihah atuh ya karena usi betul wae sok pasian lah kalau dengan sobat wae sepuh kayaknya tak sok tiba kaya-kaya ngorek saya udah kasih nomor di lubang eta sabaraha 10.000 jeung sekal mending rugi sepuh aja duit ribuan 5.000 ya terima kasih atur nuhun ngarepotkeun sabang abdi ka dieu kurang rita misalkan sesuatu yang balik pantona menurut yang bangsa baik kalau duit ya jika manupi duit itu tempo di sakuan mau kubatur lain aja saya nuntut aja wae ke bangsanya salam heula atuh nu penting mah eta kade cilem pengai sarap terus mah kalakuan bener mah lain aja wae maksudnya omongan yang gua bangsanya ayo debat terus ayo mau kuat da bapana ge guru dah langsung ukur ayo maneh ukur ayo mau mati girang ayo guru adab aduh di Samsung ayam budul ayam mah dengan sok butuh sekali-kalian oh pada cuma coba ke ayam teu kabehnya mah hayang anu sarupa jeung di Samsung teh loba sampurna jeung mana gaskeun di Samsung teu kudu hayang wae baik bae ulah kitu asuh bikin gaduh urut-urut wae mah bola pedah nyabak hayang saya dasar di Mekah itu semua saya di mana tetep di murid de pangirin bikin kami dah dicabak kami tamu neta hayang ada Allah dari kapan itu mah ulama masih ngerido bukan ayam pelung ayam jago dipentak ku batu bikin ku batu dipentak terus aing mah teu kitunya saware gitu saware eta sia ngomong teh jiga ngesek-ngesekkeun ka aing ka wiku ka panita ka ahli agama pringkas jelema bodoh agama dipake kendok terus didengekeun disertena TV nu korupsi jelema beragama mainnya jenengan Kangjeng Nabi Muhammad lus ka Nusa Kambangan nah ciking Muhammad dari nama dibui
dina 30-an hampir ratusan bernamakan agama, bernamakan Islam. Maneh gedet nyolok mana adiknya mending nyolok taimuning geunana habis boleh terima kasih lieur penuh bodoh halus haranakan terus kapan saya sok nyaurkeun dina kitab baiknya kalah kana kali Allah sakabeh komat ulah pabadan saya paburantak papisahan ay bergolong-golong eta teh nyieun persengketaan ayana golongan bakal timur dualisme tiap dualisme bakal para saya tidak paham yang marane makena nu penting mah bener we kalakuan lah bakti we ay mane sok salat karena salat abdi teh keur pangeran lain keur ente nanyakeun mengaroskan sholat tentang kewajiban abdi itu nu penting mana nyakon maka abdi kieu mana boga kerjaan benar hubungan kalau diasuh kumaranehna teh bisa berku ternyata dari yang kitu kada rumaosan jadi kiai eta mun gugul lapan lalepan kang cocok virus Sulaiman ya virus daya Abdul Rojak belajar teta belajar apa tadi nulungit itu tak sombong make kurang mahnya ya tak itu cek mau nyawa tapi kan nulungit itu teh sami kurang nama mana urat nama tapi tak nama urat murung ada urat karet kayak kata Abdul Rojak tak alimah nulungit itu Abdul Hamid ay ngomong juru pasrah ay mah pulang alhamdulillah nyebab nu pasrah kali alhamdulillah karena juga dihapunten da abdi dari tau disebut nu pasrah kuninga pasrah terus terus debat karena sumpun aja ay kalapa mapek lamun digibeukeun kitu teh kalapa mapek naon disebutna doga ay nu kolot tanah kalapa kolot dikitukeun koclak mah halus di jalan wajib bisa di jalan suruneng bisa di jalan samara bisa gede manfaat mah koclak mah yang memupuk mah sunnah buat ketika dia sunnah sulit sunnah sunnah sumpah sunnah tecing sunnah sopan santun santana budi tuh mereka udah kantor kan sieun ngahudangkeun ka laku tuh nu sedik bere nu bedang muahan nu bawa tanya nu goreng lawan hate Rasul mah sok ngadoakeun ka jalma anu sok ngedengki ka dirinya tiap mere eta butuhkeun ulah dibere aya butuhkeun mah nya kitu tah eta abdi teh butuh nanangan ali kitu di kampung bisa dan kami nyewa geus kolot memakai ali itu kan nih gitu teh abdi teh eta ngageuleun nanti wantun pok kitu rupi watang kunaon utama gapet teu kumas mas pak deuk dina cingir deuk jadi di amuan deuk dina naon ya aya ngalian ieu ya halus nuhun atuh sanes ngican kitu nya lain kok bare murido somo aya eta mau palikan sa Sulaiman mun babaranya nya ieu tuh ieu malena ali borok sebenarnya teh mah teh makan ayam borok salah sama repot kan anggo eta kata jipo bensin teh dompet nangke kulit korai pada geus kurang udud kau lampet teh butuh aya butuh manten sakalian sok madurukan kita ulah katakan kota teh hujan aku bae kata semua bapak dari selamat nulis kantun selamat nulis kantun amin oh mahal lumayan rupiah itu senang kamu manggil saya kata umpak itu resep di kampung pun ada di Cimol ke ayah begitu masa beras sawang yang aku
Abi sabeula jeung Rasul lah make senal sabeula bisa disebut nu gerok pepejan maneh datang ngaboga tilu rampasan yang abdi nya alhamdulillah lumayan aja caprok nu keca alis kemang eta teh naras kabuluna manuk teh badawa nu ngurus atuh kagungan nya mun diurus wae montok teh jige bawa daun nu ngurus di dieu yang abdi iya mun jeung kurungna para bawa lagi jige bawa di taina mun teh bawa Waduh, Samarina ka sarung teh. Dopena pamoean sarung teh kagungan. Iya. Butuh tadi kapungkur milari Samarina teh. Baik da boga genep kaula. Waduh, syur tau eta we di depan teh. Hayang urut teh abdi teh barokah nya. Jamnya abdi nya. Samarina teh atuh. Atuh kitu mah mati teh teh. Aya tarehet di amokan. Paragi murid badminton peserta agung mereka kita rada kemong sakit. Mau dipamut heula ku abdi. Ada maneh mah murang teu jig mawa hiji. Mau. Agan sampai 100 meter kuat. Dawa urang bisi di bawah sepiteng. Di pacilingan untuk gugu kusia dapur kakak di tatapakan kabeh jik suri teh nggak nyongkor mah aduh senajan gitu bunga we hadira gitu gawe na gitu penaga kaderna tos gitu rumasa kaulah teh kurang kanyaa kaulah diakod-akod kumanehna geus kieu anak geus jelema itu geus jelema teh saimam jeung tanaga ya kirang mahatoskeun pagisan ceuk Rasul di mana ngagawekeun jelema pek bayar buruhna ulah tepika ngadaguan garing nakesan sumuhun samemeh kesan garing kulis dibayar radang gawe sumuhun ampura jawala oh tesai manglit kinu dibikeun ti kaula kanyeun jeung gawe anjeun beracing salamet oke kakek cuy ya pulang gua juragan Gatot mana sih? Iya pernah dengan Gatot keluar di padepokan ngepres saudara merak ngiping saudara meret kiwat pengen tayak kuci wasot saburingas olir datali makale pun dia macan-macan kanyeret Sinjang kirut saja kini wayang manjat kamu mampat
agung bagi wangsul latah sakedap kapengkawati penak-penak di jalan Parapatan Tapi dong wali nanti Sumanga Cepat Gai Cepat ya Sauran tuh. saya mau di jeroan kan gak tahu terikat Beres. saya di jeroan ku bapak mana udah apa Saya nama kita mau madui. buat bojong suang mah geus lemes kakale euy Ada lupa. hidup nonton ka Cikarere seuleuh Selamat oke. ya aya naon Raden Ada diteke. aku jadi akan deui Urutan suara sabi eta teh Gusti Kresna dipayan Tapi omong kena nama lah. akan apa ini mah dengan jalan luhur kayak itu teh Iya, lain mana jadi bisoro memang Nah kayak potong kompas gitu. ya isia dan ngalamu jalan dicampur mulai sampai terus ya gitu jurus Saudi mah dalam putih gitu mah ada tuh hadir ya nganus Nanti sesuai ya betul. Nah, kudu pantas nanawakan tuh, pantas. Mari nulang cakeng ke pantas, saya nulang nongkrong. Ada di mana ini? Nulang cakeng. Nulang cakeng di kakak tuntar. Siya mulak sakit Singatan nulang cakeng. nah apaan teh sebuah nama sehingga bila mau merasa kayak gitu jika naon Persis jika naon Simut bedok Benar. kalau mulak sangkeng ya cuma 3 bungkur aja nyewe siup paganda militer mulak sangkeng siup Siap, saulah-ulah umum yang kayak dinas masa kita negara terlalu dari Jepang deh kuno sihungan wah repot benar kan? ada pusat dia sihungan kan kada iman takwa ke pangeran dicekal kena kebangsaan masih sepot wah rusak pada ngaledek ini Pak Gus Dur oke sekaligus sukawat takna meni Pak Gus Dur sekaligus mundur ulah main gol kayak ada sekali di malah pakai orang ya namun Wah, elek. sebetulnya ini kok omongan mah ya kayaknya jangan ditiru Ayah, lumayan. jauh-jauh dari kan macam mani di sini Maingan bau pedas jadi memang mereka baju ini kalau naik rumah dia lah berbeda tapi mengaraskan
Jika bungkur hoyong digerem gitu abiagan lah simaan dagang gerem teh tibra hati temun gaduh gerem gitu boga gerem gitu rek naon we kemagan moga gedor dirasakan cek abikeun we sukane lamun maneh boga gerem model kula gitu deh kumaha. abi mah moal ngejar di pasar ulin teh besok kalian dengan besok kalian tukang bangkuan pan resep saya ini karena jengkol putih kurang tengen nganyuk di sebarang jengkol cuma nganyuk kain parah tukang jengkol cek apaan jauh jengkolnya kamu kilo wae mah teh Batak syatara dijabak gitu salirana tungara dege kan ngomongnya unggulan mah sana sagan teh bade papisah di ayeuna ulang jayuna we besiga bujung-bujung sanes abdi ge kalingrap agan-agan anu berekos kitu teh sugan jelingagan jika saat tiga developer tiga pemborong tiga tukang ngapringkeun sing kira-kira naik ngaran tetep Gatot Kaca entong ka bapa nyuhunkeun saha ngaran nu pantes keur nyamar nyaman iya model kabungkur abdi teh waktu di pegawai di Pemda makan pernah dia di Saktan saya nyebut Saktan yang di barudak dari mana itu dari dengan keumuran cepot jalan mana Luis Alberto boga pemajikan boga sah si Gaby Luis boga pemajikan atau sah pemajikan Cima anak saha Marijot siapa mun teu dieureunkeun ngomong-ngomong apruk terus ulah rek minta ngaran bapak maneh buru-buru bapak sia kada gitu ya bapak sia kada gitu kayaknya ya sok buru-buru gitu ya tahun ka bapak sia buru-buru kada gitu ayo putarana ada ini siap sok itu Reng buru-buru bapak sia hadir gitu ada itu teh kagenteran bapak iya you oh iya lawan kunana araos tis iya saya bawa lalai di nama masalah dia kau pe Ayo mah, Pak, Bapak, itu sana Bapak siap buru-buru ada. Buru sih teh. coba Tapi harus putra Bapak siap. Nengakin sama pangapatos. pakaian 3BG gimana euy Kasih payung wah. artinya bapak si apa ya nah eta tuh siapa nyebut bapak sia cek juragan Gatot ka abdi nyebut sia teh ka abdi tuh gitu punten sanes kawan nyebut sia teh ka si cepot da geus om siana sia nyawa semua ada agar mah telepan dia putar telepan itu cek Allah teh bapak sia ka dieu pot gitu jebot mohon ai panami mah amanat jelema anu teu munafik anu teu pikir amanat terus kana amanat dugi ke amanat eta tanda jelema anu teu munafik jadi itu sia iya tuh kasih dawara kumaha ciri-ciri abdi siapa ada bapak sia gitu gak bisa nyak gitu kumaha saon cek abdi teh kitu kasih gareng reng kade bapak sia gitu bener gitu Cek si Aga Udeng bereng. Kade Bapak sia gitu. Tadi mah saya ingat itu makiruhnya lecer.
Pan kadenge ku bapak pak. Cek bapak. Kan dia bapak siak gitu. Terus siak teh nyamperkeun. Siap mah teu meunang nyebut sia kai. Geuning biaya siak. Lain kali lah. Sin horeng euy badagong solehna anak teh kumaha guru tuduh guru matu. Eta. Nanti bapak nak kitu-kitu eta ada konsi teh inung bapak bibit sing hade. Bibit Nah itu dieteskeun ku abdi mah. Bapak sia tos sadipainan agas. Pe kan yang ngomong sia teh. ulah dek nanyakeun we Nah maksud ngaran saha tadi gitu pokoknya wata isin kumaha mun jenengan teh kieu teh terangeun jaka lupa. Jaka lupa. Dengan Bimanyu Jaka Eling si Cepot Jaka Santa Gitu. Mun si dawala Jaka Onyong. si lain Wing Jaka Aring. aing kira-kira apa mah Jaka Sia. Cek itu ina ulama malotot bapak teh kawin Kan nyebut sia anteng sia daraka. atuh teman-teman sepi kaya akibatna we beki dia anak samplak kalau zaman reformasi yakin ngadidik samplak anak ka bapak samplak rakyat ka pemerintah. Oh yang dia cing atas sangkan bapak orang dicemplakan cing dina kabapaan. Mun pemerintah mau dicemplakan cing dina ke pemerintahan teh mungkin kawasa kekuatan ujung keagungan. Taat rakyat teh nyagar diwati kuha adilan kebijaksanaan pemimpin. Katemong nak kawasan pemimpin iwati kuha taatan rakyat. Yuk urang sering kanyahokeun nya Pak. Eta dari ya. Jangan lupa we Semua ulah dek heula jeung Abimanyu geus nunggu di paramatan. Mangga. kamu jeung kan. Rupi kanggo ongkos. Meureun siapa tadi 9.000. Apun bae. So, nowadays, nambah pas sepi nah eta carikeun atuh. Kumaha goreng sud kapolo. Korek bibir saya mah. Di mahasiswa anu nantang. Cing aya saurang Si kaya kotek. komo siapa pare. Si juring juga amit kapolo ketika kitu. Jangan wasek ya. Assalamualaikum. Salam. Eta mah. Ayo juga baru daksa. Oh mangga. Saya kalau tekan Ya pantes udah dewek. Cepot orang garing naonnya. Rupa goreng sopa hirup bodoh miskin nya bari cicing dina siroka ai masyarakat mau ulah sababnya teh ngaran teh astra jinga astra tulisan jinga beureum yen manusia teh nu marengan teh nafsu amarah lama syawiyah ngan di bapa aya mutmainah kudu landung kandungan lair Aisyah sabab bapa teh sempang kenangkeun mar menyemarakeun datna alam nyamarkeun hirup dina alam dunya teh ku kamiskinan jeung kagoreng patutan Bata kudu tabah yen manusia teh ulah hayang diagung-agung naon sababna rupa bakal dituntut ku kolot bakal robah rupa pangkat jeung kaluhuran ukur pangharudung semua kayaknya sing apal kana jinis di mata lamun jelema cek bapak tadi teh nyaho kana hirupna nu usik jeung nu malikna cilaka eta dan magrepok manu kahirupan mananya nya namun jelema geus bisa nalungtik hirup nu hirupna bakal nalungtik bakal bisa nyakal kahuripanana atuh moga-moga we putra nu disepitan teh putra pun adi semua nya
dikeret kokocokna nyukruk sunah rasul sangkan naon sangkan enteng bebersihna yang kebersihan teh sebagian iman Iman, dina Ya. iman. Sumuhun. dina Islam memang sholat teh kudu wudu heula sahna sholat wayana wudu sahna wudu bersih tina najis Najis. Dina kokotor. tina kokotor syakur nu manjangan dikeret nya Laras. lain baik ngeureut kokocokna murangkali tapi ngeureut syirik pidik iren panaseun rupa-rupa keruhit hate Jaya kaniaya. Jaya kaniaya nu penting kesenangan ketibaran hati di alam dunia meredelet miskin ai senang mah Ay senang mah, tumanina. tumanina ngarap rezeki tinu saeutik aya loba mah teu karawu bae ge Karawur. Nu saeutik kesing mahile urang makan. nu penting saeutik mah loba nya sa Desa. Aya. nu penting menyukurkeun nikmat ka pangeran nya Oh, daya deui. sebab kieu mode tingkat dewek miskin eueuh kaboga ieu keueur ragap teu aya kapan ridho dahar kapannya diaduk jeung belum tarasi Yang belum tarasi kan. nikmat we Nikmat we kang urang. dahar hareupeun habu bari sidat tutup ngarawesan hulu peda nikmat we cabai jalujuran nya Sama goangnya. atawa dewek macul ngeumkeun suku ka sawah bersih ngan ukuramo bobolokot pakaian bobolokot awak bobolokot pan buat timel teh beak Nikmat teh jeung tapi salam. mode jalma anu ternama loba duit luhur pangkat tapi dia artis coba artis da moadaikeun ada dahar hulu peda Oh, Ya. jeung cangkubu nikmat model urang. dan kuhu nikmat model urang matakan nikmatan mah ujang urang talungtik dinu leutik nu penting mah naon nikmat kudu disyukurkeun nikmat iman jeung Islam. eta intina mah Eta. Benar. muga-muga we ieu teu dihitanan cacing janten putra nu soleh nya euy Amin, amin, Kang. Amin. nya ai soleh teh panaya guna keur salirana keur negara keur bangsa jeung keur agama